Nyi, Naon akang? minta duit tetulah 10.000 mah keur udun. Akang ngelinges hakeun ya bibir hayang udun. Jika tuh beta 10.000 mah. Duit jeung duit akang. Nyaho nya teh teu boga duit aya keur 2.000 na ieu. Emang akang usaha kitu? Lain masalah ku akang usaha tong sok ngadebatkeun kana usaha nyi dengikeun kaya aya rezekina mah dengikeun akang oge usaha. Dengekeun. Ya oge 2.000 ya. Mana kadekeun lah sabatang wae mah jeung meuli udun. Duit kosmu usahana gede we, kosmu mere nyai gede we si akang mah. Naon nyai 2.000 na jeung meuli tarasi. Jadi geus teu kudu sok kukulut. Nang ka ditorek meuli udut mah. Geus teu kudu sok kukulut terus nyi dengekeun yeuh rezeki mah dengekeun Allah nu ngatur dengekeun nyi. Sugan isuk pageto urang teh bakal menang rezeki anu gede da saha nu nyaho atuh nyi. Kan masih bangga 2.000 perak ke sugan ke gagantian ayeuna nyai dipenta ku akang 2.000. Sugan ke mah kagantian 20 juta kitu mah. Amin. Nam. Yang satu nyinya. Meni udut we. Udut.